Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah tepang dangudi sareng Mang Barna. Daramang sadayana teh sageng, daramang sadayana. Alhamdulillah. Syukur atuh mugi-mugi wae nya nu ngadongeng anu dipangdongengkeun sadayana dina kaayaan sehat. Peryogi sehat urang teh nya. Tina anggota badan urang tina soca pangrungu pangangse lajeng baham sareng saja bina patuangan sehat pada seraos nikmat lah mitra. Mitra dangu carita anu judulna nyaeta Sasakala Raja Kelong. Yasana manggiok urang teraskeun kamari teh dina seri anu kalima, ayeuna majeng dina seri anu kagenep. Hanca dina seri anu kalima upami telepat kamari teh parantos dugi ka sabenerna eta tilu buta teh ditahanana Ki Jala Ujung. Sangkan ngaping jeung ngajaring anakna nyatana nyiratna inten. Nepikeun ka ngalahirkeun incuna, di mana incuna geus gumelar, tangtu lima dena wabaris dititah mulang deui ka asalna tadi. Jadi ku pangemut kami pikeun saheulaanan nyiratna aman. Nanging eyang, ku masih kumalenangna si iblis kemar di Gunung Lawu. Nah moal mangrupikeun ancaman pikeun manehna. Najan duanana hasil lolos tina maut. Akibat pertarungan jeung kaula teh masih tacan pulih siaga melengna. Tah geuning mitra cirina not cenah kitu dagang tutut. Cirina hanca nu katuna teh. Lajeng kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun. Sadayana. Si iblis kemar di Gunung Lawu moal wani gagabah ngarebut nyiratna inden. Ki Damar wulung ungut-ungutan. Pangkitu deui tilu baturna jep pikeun sawatara kedapan kaayaan teh simpe. Eyang raga suci ukur meuremkeun socana bangun keur meleng kana kajadian nu bakal datang. Ila antarana anjeuna sasauran deui. Ayeuna hayu urang mulang heula ka Dayo Pakuan. Urang anggeuskeun heula hiji-hiji ameh tugas teh dereh-rengse. Sabab yang yakin Halo Prabu nuju ngadago-dago urang sarerea. Ya mustahil inyana dugikeun ka nyeri beheung sosongeteun. Upami kitu, mangaya sim guling saja tumut kana sagala piwuruk salira eyang. Nuhun Senapati. Satemena naon-naon anu keur dilakukeun ku urang. Mungguh geus aya gurat takdir sewang-sewangan. Nya saupami teu tiasa dicanet deui mah. Mangga bae nyangakeun ka salira pini sepuh. Mung pangapunten bae angarsa rumaos. Sim guling sadayana teu tiasa
ngajamu salira kalawan juga magen malih kalah kalengitan tawanan anu penting. Ya guys merupakan urat takdir Sang Hyang Widi. Manusia dharma usaha salewihna ukur inyana anu ngersakeun. Malah sabalikna kula minta pangampura bohongan. Mus ngaririweuh andika sapara kanca di dieu. Teu sawios-wios. Mali bingawe nu aya margi salira tos karsa lurumpaheun di negeri nubatan sakir. Sang raga suci ukur sungkem. Midra geus silih lubarkeun gitu malajeng bae. Sang raga suci pamitan sarta rombongan neruskeun di lalampahanana nu moalila deui oge baris cunduk anu dituju nyatana karajaan Sunda nu aya di wilayah Gunung Salak. Kebat lampahna rombongan prajurit Sunda. Sanajan ayeuna geus teu lengkep ku sabab anggotana narungtutan gugur. Tapi masing-masing hatena ngarasa bunga tur bagja sabab geus bisa ngalaksanakeun tugas nagara kalawan hade. Buktina buronan nu salila ieu diburu tur disaembarakeun deh geus beunang kalawan dina kaayaan ieu. Kusabab hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Aduh rombongan teh jarang runagranek ya. Istuning terus ngadudu we ukur sakali-kalieun eta oge eureun mah mun bener-bener geus carapeun. Utamana mah nu kaparengan nandangan tatu. Beuki lila beuki deukeut kanu dijugjug nyatana pusat kota karajaan Sunda. Tepikeun ka hiji patempatan ngadadak sang purohita ngeureunkeun lalampahanana. Di hiji kacutakan rombongan teh nyimpang heula didinya sababaraha urang telik sandi meuli kuda geus meunang terus ting beretek muru kota raja seja ngemarkeun warta yen burona nu salila ieu diburu teh kiwari geus beunang di Cangkalak.
batan pae ngagulantung. Kitu cek gerentes hate Angka Wijaya bari nyarane kana bilik matana dipereumkeun api-api reureuf. Padahal rura teret ku juru panona nitenan jalma-jalma nu aya di eta rohangan. Sababaraha urang prajurit kaciri keur ngawaskeun manehna. Jarakna teu pati jauh ukur sadupaan. Sababaraha urang deui ka tembong nyarane bari tinggereneng. Sarta kahalangan ku bupet leutik sang raga suci ku anjeun nuju ngariung jeung opat senapati Sunda nyatana Ki Damarwulung, Anggada Seta, Rangga Denawa jeung Ki Durgalapati. Malah kapireng sababaraha urang kolot milu ngariung. Sigana mah para inohong kacutakan ngan lamun nilik paromana mah bangun daria pisan. Ya gitu we nama barudak. Kaula percaya ka anjeun. Salam wae ka Kanjeng Prabu Langlang Bumi. Hampura kitu kaula teu bisa milu nyakseni. Upami teu tiasa dirobi mah mangayang sim kuring sapara kanca sejatungut ceuk Damarwulung. Sang raga suci katinggal ngadeg laju nyamperkeun Angka Wijaya nu api-api pepeureuman deui. Raden, hampura eyang. Mau bisa jajab dugi ka kota raja Raden. Sabab aya urusan nu kacida pentingna. Mitra Angka Wijaya ngagebeg kaget. Teu nyana eta resi bakal cacarita sarupa kitu. Utamana mah amitan saja ninggalkeun pasukan. Tapi najan kitu paromana mah anger alum nyumputkeun ka bunga hate lantaran rek ditinggalkeun ku eta resi. Hanyakal eta kaayaan teh teu luput tina paniten sang resi. Malah kadenge inyana cacarita. Najan kaula lunta, tapi munguhing gitu, Raden ulah kumawani nyieun tindakan sambarangan. Sabab Ki Damarwulung sapara kanca tas nampa parentah ti sang raja. Upama hidup ngayakeun tindakan nu lain-lain, hidup bisa dipateni harita kene. Kaharti Raden. Terus naon bedana binasa di dieu jeung binasa dina tihang gantungan? Yang tu beda Raden. Kaula ningal Raden lain jalma jahat anu sakuduna dibinasakeun. Mun percaya kaula geus menta tinimangan. Sangkan hukuman Raden aya karinganan. Nya atuh teu dihukum pati kitu tah Raden. Mitra Angka Wijaya teu nembal. Geus sababaraha kali manehna meunang ucap-ucapan sarupa kitu. Kaasup Ki Damarwulung sapara kanca. Nya geus sakitu kalina manehna langsung ngahauk nyebut teu sudi. Tapi payuneun sang resi mah teu wani culangung. Malah jauh jeroeun hate leutikna aya harepan. Sugan we ucapan eta resi teh aya benerna. Ya ayeuna kaula saja pamit Raden. Sing percaya kaula teu boga maksud sejeun kajaba nyegah ka angkara murkaan. Onyek sumangayang.
Angkawijaya teburung nemaran. Sanggeus amitan kitu sang raga suci ngaleos ka jalan tukang ngahindarkeun teutepan nu area didinya. Asup dina teutepan para prajurit nu keur pesta tuak katut daging eme. Kocap isukna bareng jeung meletekna panon poe
ngalikan deui katukan nyaritakeun lalampahanana Ratna Inten jeung si iblis kembar di Gunung Lawu. Berang deui peuting deui nyerelekna waktu teh estuning teu karasa. Si Nini jeung si Aki katut Ratna Inten geus jauh ninggalkeun Sundapura. Malah hadita teh geus aya di luar tapel wates kakawasaan Prabu Langlang Bumi. Beuteung Ratna Inten ayeuna mah beuki ka ciri gede. Atuh mampahna oge loba eureun-eureunan. Malah dina hiji poe Ratna Inten balaka. Yen geus teu kuat pikeun neruskeun lalampahanana dati subuh keneh geus sababaraha kali beuteungna kuku sialan. Siga-siga geus waktuna si jabang bayi gumelar. Ngadenge Ratna Inten waleh si Aki jeung si Nini teu maksa. Terus tiluanana gutek dari yuk luhureun catang kai anu malang. Kumaha lamun geus kieu Saki? Nah, aja kumaha. Urang reureuh heula bisi kumaha nyamu euy. Kasih jabang bayinya. Hai. Dan dipaksa kinya ge moal abenya. Ngan lamun bumen-bumen ulah di dieu. Kacirina kurang haje sajabati sieum deh jauh kacai deui. Sini. Hai. Nya heueuh atuh Saki. Hihihi. Piraku ceuing kurang terus ngajedog di tempat hara-hara linggir. Ayo nyanyiang kajakalan kecuh kelunya si nyaya pareun. Hihihi. Hai. Di tempat lagi hara-hara nyanya. Aing baring bunjur jeung bubuahan ini. Hih, ari si Saki. Nu pentingna mah bisa didahar si Saki. Hihihi. Hai. Nyaha. Kurang jangan daharinya nih kira-kira bisa didahar. Nya heueuh ka itu. Ratna Inten. Sok di dieu. Bari ngadaguan si Aki neang kadaharan. Urang leuweuh heula we di dieu nya. Mangan ini teu langkung kasalira. Walon Ratna Inten bari ngareret ka si Aki nu ngadon tangah bari narik napas. Mangsa micieun napas panonna dipeureumkeun siga nu keur ngararasakeun hiliwirna angin. Najan heran Ratna Inten teu loba omong. Sadar kalakuan ieu dua kolot mineng ngalakukeun hal-hal anu teu ilahar jeung batur. Ngan bae hatena beuki reug-reug kumireung sikep ieu dua jalma nu najan ceuk batur jahat tapi kapan hari kamanehna mah teu weleh gede perhatianana. Jep jembe aya nu nyarita deui. Luhur panon poe geus mengok ngulon daun-daunan ting korosak ketebak angin sawareh sumeleket dina sela-sela tatangkalan nu galede. Sora manuk bisa rada awor jeung sora-sora sato leuweung sejen bagong ting salegor monyet ting jerewet surili pating jarit patarik-tarik jeung manuk jalak
katut kanari mata kelar mata kuas. Saeus rada lila kadenge sinini tumanya ditujukeun ka si Aki nu anger ngajentul kencain Ratna Inten bari peureum siga anu keur sareti bra. Ai kumaha Saki belul henteu nah salila-lila teuing nyerak kadaharan ge Iraga lemes teu nemalan omongan si Nini siga anu teu kadenge. Ningali kitu Nyi Ratna Inten nu heran ti tadi asa aya jalan pikeun ngabudalekeun ka panasaran. Atuh pok tumanya. kunaon si Aki teh Nini ongko di piwarang neang kadaharan tapi geuning kalaka terus ngajejentul bari pepeureuman moal tunuhun mah kitu Nini. Ya kudu heran ya kudu heran keun antep dia punya kahayang keun antep we kumaha kahayangna da sia eta mah jiuk ge lain jiuk samarangan tingali we ku Nyai naon nya bakal kajadian sakedeung deui ngan anu ejes najan lamat ge tapi bisa dianyelkeun teh hasil jeung bebeunangan. Tapi rek hasil jeung bebenangan kumaha Nini ari anjeunna ngadon ngajejentul bari teu usaha mah. Cek Nini ge saksian we kumaneh naon sakedeung Bari peureum bangunna teh teu kaganggu ku nu gandeng pating jargug beuki lila gorombolan monyet mandahong teh beuki deukeut malah teulik kahareupeun si Nini jeung Nyi Ratna Inten. Cileg
gerombolan monyet gede alias mandaong deh narangtung tetela geus aya hareupeun mah meh sapantar. Bari itu mah waraweg jeung karuat suku ponok lengan panjang cili rebing matana celong ari sungutna berwes dipapaes ku huntu jeung sihung mewangeteng langsung ting sangereng bari nemongkeun nengnongna anu pajujut. Wara mitra hanyakel kerujeng nengnong dugi ka dieu heula dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.